Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia. Simkuring ayeuna nuju sarang bulan. Konten kreator anu di bidang properti tah. Kumaha bulan ya ben tenang ngadamal bumi ayeuna sareng kapungkur kinten-kintenna kumaha tah? Upami misalnya zaman kapungkur mah upami misalnya ngadamel bumi osok gotong royong antara warga. Nah janten upami misalnya ngadamel bumi teh antar warga satu sama yang lain itu bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun rumah. Tapi kalau di zaman sekarang rada benten Bapak. Iya, kumaha tah? Upami zaman ayeuna mah budaya gotong royong eta teh tos hampir musnah, hampir punah. Ayeuna mah digentos ku kita yang harus menyiapkan dana untuk membayar tukang harian atau tukang borongan. Oh, gitu muhunnya tah kitu pangintennya ngadamal bumi kapungkur mah sok dibantosan ku tatanggi urang nya sadinten dua dinten nya lumayan nya ayeuna mah kedah hetang-hetanana kedah sae ngiteunya kedah sae nya kumargi seueur parameter nu kedah dibayar. Sakitu panginten di Simkuring hatur nuhun ka bulan. Salam literasi kanggo ka urang Sunda salam dunia.